Astagfirullahaladzim nya. Gara-gara corona ya aing. Ngojek teh bebenangan sama sekali. Iku mah ieu nya. Berangkat main ti subuh meletuk. Penumpang sama sekali. Insyaallah nya ieu kieu. Kumaha euy ieu kieu mah nya. Nya teh lebaran, pusing kana jebak aing. Alo, bagong doang ieu deui aing. Heuh, aing. Enak, nepakan hulu baik. Liur lah ini hidup sih Ayut. Aduh, rusing baik hidup siapa. Mending bantuan aing Yut yang ketupat. Tenang aja kopi, kameng-kameng memang aya. Kayak diseduhkeun ku terus maghrib. Boleh dong, jangan kieu mah ngopi mah. Ni rasa ieu mah keuri mah. Hayolah. Tapi lain ayeuna Yut kopina. Bukan ada mah puasa. Oh, maksudnya mah puasa itu. Suka naik ayeuna ngopina. Menyak kopi kemeng tuh. Hayang aing ngopi kemeng lagi. Dina ngabrak-bak kana beuteung. Katampan dan sokur peribahasa. Geus teh geureun ieu tah ketupat tah ngomong bae. Bisnis lain dong. Hebat ya, nyen kubat loba amat ya. Ibon ka mana? Iya mah iseng weh. Mamanawian daripada nganggur. Tuganin weh airi dibawa ke pasar mah laku. Lumayan yang beli udun Yut. Order ya. Nyilu lain lah. Oke lah kalau begitu. Mana kopina ayeuna? Ngabusah beti tadi. Tadi kan itu kopina eueuh. Sia nu ngabusah. Pancik aing ngopina peuting sebenang teh sia. Aing mah geus meunang tah, sia bisa henteu. Kaberak. Peuting ngopina. Ayun. Pan sia mah kalau udat adat aing ngomong mana kopina. Kalau udat adat. Aing malen udat adat. Aing sia bisa henteu nyeun ketupat. Ditadi ngomong ngopi be. Bagug hanteu nyeun ketupat. Lah, sabodo amat. Aing sia wah dilen ka aing. Wawanianan siya. Wah, dilen ka aing. Paling dong bingung lah, ubaran kurang amat nih kan. Wah, padahal ke darah ratang, jai ke darah dia. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan. Lebaran. Berbaik ya, berbaik. Biasa. Kerak datang ya, aduh. Kumaha? Cager. Alhamdulillah. Oh ini rahat. Pasti sama engkar ke datang langsung ngomong-ngomong kawin baik. Ngomong-ngomong kopi mana ya? Tapi aku tuyut sampai molor di mana gitu. Waduh. Nah, eta bener. Salatnya datang nak. Si Uyut ngorok meninggal yang gitu. Nanti eta penting. Biasaan mah yang jelema mana gitu pas kebo. Rang, jalan yuk, mumpung keres itu. Sudah kalau itu juga ada pulas ya. Bisa makan ke lebaran, hampura. Kalau gampang minta hampura deui be. Dua gane. Jailan dia bae udah. Resep ya nek ya. Tang, pakai kopi bae tang. Kopi naon nak? Ya, ya. Azan. Hes beneran. Masuk gerak. Bagong ieu aing. Angkat ya. Angkat hampura tadi. Geus nyeun salah di bae. Semua ngomong tidak kawin ya. Doakeun wae tuh. Kopi mana ya? Tabe aku sih kerut. Gang kerok. Gang kerok.